Woi, bangsat sendal. Yang ngasih soleh segala. Woyo, sebenang, woyo, sebenang. Jurus bekok colok. Aduh, ieu tulak buat kupaku kieu sumbangan di warga gitu nu salada gitu bener. Astagfirullahaladzim. Itu sang udah ribut gitunya. Aduh, iya dari sini soleh ya mah pau dia kudu ganjang-ganjang dipisahkeun. Tuguan sia. Kadari aja, kadari. Aja. Tadi ceng apa ngomong? Kenapa sih yang lain? Dari itu aja. Dari itu ngomong ke dia bareng aja nama. Oke. Iya. Stop. Kumaha jang jadi garut kieu ya teh? Tuh si Idris maning senal ustad. Waduh, ketang bohong. Geus jempe. Ah, tempat tuh senal ustad lain. Alah. Aduh, bener ieu mah sandal kuring. Jeung can lunas. Nah, jeung dipapake sagala ieu teh teu geus laan ieu teh lah sebelah lah. Lu nggak modal atuh sih teh. Naon jeung mau sandal sagala ieu teh? Gaduh sendal kita tah. Bener jang mana teh buka sandal. Bener tah letak maling oge teboga. Balik. Balik teh naon bade pamecet teh. Wah, nanya we hungkul. Nggak modal sih teh. Ayo dibere wae. Ganeng maneh. Geus. Ya gas tuh jadi teboga sendal. Geus. Dengikeun terpeling amah ye. Kunaon jeung garut sagala. Nya nama kieu nya. Ninggalan zaman mah lain ku garut kitu. Pas zaman jahiliyah wae we. Enak kerja amah mah ka salira duaan. Ye. Amun deuk ninggalan zaman sok berkarya nu nyata karya nu nyata nu bisa ngabanggakeun kolot indung jeung bapa ieu dengikeun. Terus geus kolot jeung bapa teh meureun langsung ke agama jeung taritunan teh ka negara tah eta dengikeun ye. Mane nu paling sendal teh nya? Ah, dengekeun sih. Ganeng maneh. Ngomong dengekeun da kedua. Alen keur urang hungkul. Mana nu mari senal? Geus ayeuna mah kieu we, ayeuna mah kieu. Mane teh boga kenal ku amang pamulikeun. Hayu. Hayu ari ka warung ayeuna rameangan. Nomor sabiji cenah teh? 45. Hayu nang ini teh hayu. Ah, barengan juk deui kete mah. Nah, ayeuna mah geus nambeukeun ku amang senal. Tong wakok di senal batu teh nya. Denge. Oh, deng. Geus. Nah, ayeuna teh geus asup anu waktu salat isya. Ayo urang salat bebarengan kitu jamaah. Hari iraha terakhir salat. Mari pas lebaran. Mulai di mana? Pas SD. Ah, ilah Allah ya bener balik imam muda deh. Ayo ini bareng salat lah bebarengan berjamaah. Orang ada silanya. Belajar apa? Sabda. Sabtu. Sabda. Emang mana? Aneh.
pula soleh lah orang soleh kudu soleh Sok mana bisa tuh. Oh, sok atuh. orang soleh lah ini ada niat lah Gila. Mengkehe lah tuh. ini ada tinggi Dia tuh, ah. Wes, naon? kemarin ngomong lu mau dulu ya Oh, bumbu. so soleh koma ada hubungan yang ada soleh Sok enak kumaran soalnya atuh nggak bisa koma. koma tuh kom milih Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Rasulullah ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Amin. Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allah liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Tat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mana mantan? Tuh. Kunaon jang jeung garulu segala ieu teh. Tuh si Idris maringgus selalu. Tuh. Tuh tempos nah ustad lain. Kuring eta mah jeung can lunas jeung papake lanas eta naon jeung dipake. Kuring geus penyeker kieu. Itu nu geus laan itu naon kuring. Pake. Hilang. Kamu